indungna henteu adil. Sok leuwih sayang jeung manja ka Jamila sareng Atek. Tungtungna indung sadar yen pilih kasih nganukur nyieun luka jeung mutuskeun pikeun jadi adil ka tilu anakna. Aduh, kumaha ieu teh? Aduh, lieur. Jamila, Atep, ya aya kue anjeun duaan. Anjeun teh anak anu paling nyenangin hate mah. Makan ya. Abdi oge ngangsakeun di Adi bah, mana teh beberes heula, ulah loba baik nuntut. Sok makan wae-wae. Emang Jamilah nu sok paling didikanya Sok apalkan dip, dulur teh mau sarua derajatna. Duh bener pisan, Adiba mah nganukur tukang beberes. Hanjakal pisan nasib maneh. Abdi ngan hoyong leuwih, ngan hoyong sarua. Adiba, ayo main. Mak, sekedapnya abdi hoyong sarua. Ya naon? Dia duduk di dia. Dip, kunaon banget maneh siga nu sedih jeung ucap gitu. Duh, mata prihatin ningali kaayaan anjeun. Nya ayeuna mah unggal poe sok dititah ngerjakeun imah nepi ka poho dahar jeung istirahat. Wah, putus asa, Dip. Anjeun mau nyelira, cepat sembuh ya, Dip. Nya tetep kuat. Ingat, lamun maneh sabar bakal aya kebahagiaan datang. Penting ulah balas ku dendam, buktikan lamun maneh bisa jadi leuwih hade. Hatur nuhun rerencangan dan ku anjeun mah kuring dihargaan. Kaisukan harina Nah, itu teh. Nyaho. Sok ibah beberes wae. Moal bisa nyenengkan hati ibu. Nyata sakitu gelisna, sakitu pinterna, sakitu untuk Nah, itu nah. Teu nyaho. Tony Satena, dulur kayak kudu istrinya. Terus pilih kasih monyen keluarga bahagia. terus jika nama abdi salah sebab pemikiran Adiba abdi. Adiba hapuntenkeun ibu, ibu karanta salah, mama kan ngayangi dua budak wae. Nuhun Bu, abdi ngan hoyong diperlakukan sarua. Hapunten Adibah, abdi bakal nyobian jadi leluhur anu leuwih hade. Abdi ge yang minta maaf ka Adiba. Ieu saestuna, silihnya kasarawe. Terus, hiji keluarga bakal kuat lamun aya keadilan jeung kanyaah.